Kapihatur ka pamirsa wilujeng patepang deui di Jomantara. Dina pedaran carita Sunda, carita Wadul dina judul Si Koncleng. Ayeuna bagian anu katilu. Pamirsa kumaha dina dengeti dararamang, syukur alhamdulillah upami daramang mah Mang Egi oge sapara kanca aya dina sehat walafiat sareng pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ka pamirsa hatur nuhun anu parantos manco, anu parantos gabung tangtosna dina channel Wek-wek Carita Sunda Channel. Kukituna mangga urang lajengkeun pedaran carita Sunda, carita Wadul dina judul Si Koncleng dina bagian anu katilu. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, mangga urang ngamimitian. Aduh, har mun geus seungit ieu euy. Belum lauk. Dewek mah geus teu sabar yeuh. Beujit geus haliwu we yeuh di jero. Geus hayang geura diasupan. Atuh engke heula tuh Cleng. Ih, karek setengah mateng. Nah, sok haliwu bae ieu maneh mah. Keheulanan. Tenang we atuh. Ja teu ngeunah lamun barang asakeun kurang asak mah yang disangudang ge can datang ya. Nah ieu nu di jero imah lain geura kaluarkeun sangu ya geus teu sabar yeuh. Tuh kabogoh lain ka dieu euy geus ngalek boboko. Wah dareh dahar yeuh. Kumahanya ulah sok salah tingkah, pura-pura teu nyawa atuh. Nu penting belum lauk asakeun. Sing kade jeung kabogoh mah barang beuleummna ulah sok lalawora. Anu asak supaya pelem. Bisa bae maneh ngomong tadi mah yang geura. Ngeun ieu mah pan demi memberi kenikmatan keur kabogoh maneh. Deukeut sabar we seutik mah yeuh. Laukna tos asak tacan. Aduh mun halimpu soranya. Aduh ampun teuing. Kira dewek boga kabogohna saperti kitu euy. Naros naon tadi Neng? Ih ari akang. Laukna tos asak tacan. Ieu sanguna tos aya yeuh. Beres Neng beres. Nah ari maneh har cicing we lain tembalan Beres sudah mateng. Tinggal am Neng, tinggal am. Nah maneh masuk garogi kitu har. Ih, saha nu garogi? Dewek keur mulak-malik belum lauk, bisa wae maneh. Sok. Kamana karep aing ngomong, dewek mah nyaho euy. Kana perasaan maneh. Adah, ai taeun teh. Geus asak lauk dah yuk, urang geura dahar ngeunah yeuh. Kek Neng punten ieu arek ngampar atanapi rek kumaha ieu? Urang mambarengna yeuh. Heuleuh ari kana kabogoh menyebut emam, ari kana cucunge uing mah dahar sia ai taeun teh. Cicing gandeng. Nah sok loba omong bae. Oh, ngampar we atuh. Pan urang resep teh ya. Nya ngampar cenah ge. Maneh mah yang dina piring, kuduna mah yang sepiring berdua nya teu adil Ari kitu mah manya dewek bulung sorangan maneh duaan sapiring. Euleuh, ieu. Geus da urang ngadaun yeuh.
Noneng ari sambarna geus dibawa cacan ka hareup. Si hayu urang geura dahar bareng ieu. Oh, nya hilap aki, sambalna nya can dicandak. Heuheuy deudeuh. Beueuh, sigana mah har ngeunah euy. Nya meunang kabogoh mah. Aduh, iraha dewek boga kabogoh euy. Kuari urang geus ngariung. Ayo atuh, geura dalahar ka dieu ieu ninina. Har, nah maneh mah daharna sok asa-asa. Jeung kabogoh mah ieu kudu ponyo. Nya maneh mah. Nya kelangan rada isin ye. Ulah sok isin-isin. Lamun maneh hayang teu isin, ngadar laukna saeutik-saeutik, sangu dulu gedekeun. Pan kitu, meureun pan urang mau lauk loba ge meureun hayang dahar loba ieu laukna. Heueuh. Ngeun lamun maneh hayang menang punteun ku kabogoh ngadahar laukna saeutik-saeutik. Tah, hanca maneh geserkeun ka dewek saeutik-saeutik ka dieu. Nanang bae sih. Engke na lamun maneh loba ting rewog ting kana lauk, naon maneh hayang ku kabogoh daranan boga kabogoh gembul. Pan cetis meureun. Oh kitu. Berarti dewek kudu loba kana sangu. Heueuh. Laukna mah wayahna saeutik-saeutik bae. Eta hanca maneh geserkeun ka dieu geserkeun. Lah ari kitu mah. Ya memang dewek isin euy kana kabogoh ye. Dahar hayang nu loba ye, tapi kumaha nya? Sanguna we nu loba jeung sambal. Laukna mah saeutik-saeutik bae lah, geserkeun ka dieu yeuh. Lain naon euy. Lamun maneh loba ting dahar lauk engkena bisi urang jaga kanyahoan nek kumaha mempertanggungjawabkeunana. Ari saeutik mah meureun ke mempertanggungjawabkeun ge saeutik. Sedengkeun anu nanggung jawab ieu masalah ieu pan dewek. Geus geserkeun bae ka dieu, kana dewek laukna. Nya lah atuh. Sing kade dalalaharna nu seupeuh. Lain naon loba lauk bisi teu beak. Sangu gede tah. Geuning emam nangeun saeutik. Atuh nu seubeuh neng. Cekap Kang sakjo oge. Ari manehna mah ngahargaan ka Sema, ngahargaan anu mawa. Sabab naon? Batur mah boga etika ieu. Lamun pribumi ruwog teuing isineun ka Sema kanu mawa. Geus eta mah mungguhna mah ngahargaan Sema. Lain naon? Oh gitu. Nah, adalah harangan saeutik kitu ye kumaha sesana loba keneh ieu. Teu can di dapur lauk nu bandi sayur. Ieu belum rek dikumahakeun ye. Oh gampang aki. Masalah eta mah kin ku konsleng sareng ieu kohar rek baris dibagikeun lah ka nu hayangeun. Ieu mah bade dicandak bae lah lebar. Ya mending dibawa yang lain naon. Nek saha di dieu nu ngadahar ieu.
Ieu mah jeung indung aing leuh. Keurna dibikin ka batur. Mak tenang mak. Doa emak mujarab ieu. Emak ge dahar ngeunah. Ulah teu ngadar sangu poe jeung sangu poe wae mak. Tenang mak. Kiwarihat beteng seubeuh dahar enggeus nek naon deui urang geus kieu mending balik yuk. Nah maneh mah dewek pancan ngobrol-ngobrol acan jeung si Noneng kumaha ieu? Moal endah mainnya geus dahar nek ngobrol eueuh teu dituna hargaan batur ieu beteng seubeuh ge moal pati nembalan beteng seubeuh mah. Keun baheulanan kudu boga rasa karunya kana kabogoh mah. Pan geus dahar mah biasana geus beteng seubeuh sok hayangeun sare. Hayangeun hees. Geus ieu mah wayahna urang balik bae. Ih. Dewek mah yang ngobrol sakedeung bajeng bebene hate. Lamun maneh teu ngadenge ka dewek moal endah ieu. Kudu pengertian ongko. Geus mending balik hayu. Oh nya atuh ai kitu mah. Hanjakal teu bisa ngobrol-ngobrol acan. Gampang. Urusan ngobrol make jadi suputin ka dieu deui. Naon maneh mah? Atuh, ayo. Ki sigana mah kami rek aruh wae. Ya beteng geus seubeuh ye. Dahar geus rek balik bae jang. Nya ki rek uih ye. Atuh. Teu naon-naon. Nuhun nya jang nya, nuhun nya. Sami-sami. Sami-sami ki. Ieu lauk rek dicandak wae nya ki nya. Lain naon ieu bagikeun hook lah ka tetangga ka saha wae nu hayangeun. Sok bawa wae ka dieu teh. Kohar, ari duit maneh aya keneh dina kantong? Aya 150 deungeun ieu. Dewek mah rada mikiran ieu. Ieu duit boga kolot jeung meuli awi. Kumaha lamun nanyakeun nya? Pantange keneh saminggu keneh. Keun we teh mah urusan dewek. Laju maneh nek naon nanyakeun duit? Yeuh har. Eta duit dipake heula lah ku dewek. Coba aya kaperluan. Maneh nek kaperluan naon? Panjang gisuk ye. Dewek nek ngancreng heula ye nek barang siar. Diinjem heula duit lah. Sakedeung atuh. Teu naon-naon nu penting maneh daek tanggung jawab mayarna nyangke. Waktu kolot dewek nek meuli awi kudu aya. Eus tenang teh lah. Beres. Uing euy lauk meunang ye. Jeung maraban indung duit aing boga lah, tenang Urusan mah kumang kewe lah. Konjeleng datang ya mak. Padeng ya indung sare. Mak, konjeleng datang ya. Maneh konceleng. Encan magencan sare.
ya mikiran maneh bae wayah kiwari karak datang nah ti mana bae ieu ih pan keur sore geus ngomong rek maturan si Kohar ngendogeun lauk ieu karak datang kebenaran tadi geus acara babacakan jadi mah bisa darengeunah yeung mah ieu bawakeun ye lauk pungkil Eleuh heueuh nuhun celeng nuhun berarti ye emak bakal dahar ngeunah ye ti keur sore emak ngadaharan sangu poe bae kebenaran mah ieu ja konceleng gamelang bae kanu jadi kolot mah da ieu sanguna ieu laukna da sambelna da mak da aduh kudu kumaha ya aing lamun kapanggih ye ku Aki Darman laukna eueuh kudu kumaha engke ieu aing ngomongnya nah enteng pan ieu aing nyekel duit na si Kohar lamun memang manehna ngadesek geus we lah ieu we jeung penebusna lah nu pentingna mah aing salamet si Kohar salamet duit tina si Kohar pengen dibikeun lah ka Aki Darman lamun maranehna kira-kirana bakal ngapermasalahkeun leuwih panjang sugan we di duitan mah repe heulah hitung-hitung meuli lauk bae lah ngeun ku dewek moal kabeh lah ieu we nu 100.000 nu 50 na makeun we lah nah dek diteuneun ieu mah keur jeung jaga-jaga we lah bahaya ieu namun kapanggih dikaluarkeun di laukna jero beuteung moal bisa meureun aduh geus teu karasa ieu gorenganan geus isuk Aki kaberangan inina ini naon teh meni kebluk-kebluk teuing sarupa teh jeung beuteungna beuteung geus kebluk teh geus kebluk ari nyaneh tuh kemana we ngomong lain ari pacul mana Kane kamana nanyakeun pacul si sinarieun ieu? Kebar Aki teu nong barong. Ieu rek kopras di sisi galeng bari nek nong si Kukut. Dainaeun 2 poe candi aur parab. Karunya si Kukut ieu. Parituan pohonya Akina lamun balik bawakeun lalabeun naon we nek gengger tanek daun dangdeur si nyai cenah nek nyeun pecel aduh singkat diekeun paculna teh jeung kampek ieu balong geus 2 poe jadi dong. Bari kopres teh memeh kopres rek ngaur balong heula. Si Kukut jadi paraban lain naon.
Dah lauk sok parab di aki dah. Hampura aki dengan rongok-rongok tadi geus 2 poe. Dah lapar meureun manehnya. Nah, geuning si kukut anu beureum eueuh modong-modong ka mana ya? Yeungeun aya 3 tah. Ka mana hiji deui nya? Lain kitu sare keneh mah pakumaha nya. Moal pieun atuh. Beuk. Ka mana si kukut nu beureum eueuh? Ih, cing atuh adi aur deui. Bisi meureun manehna mah can ngambeu. Tah, diaur deui ku aki tah sok sing seueuh geura. Ari batur mararaneh ka batur maneh kemana hiji deui lauk. Eueuh nya. Nya ka mana euy? Si kukut nu beureum eueuh. Cik nek diorotan heula caina lah. Lain anu bisi nyesepna leutak meureun. Keun bari nungguan oro cai rek kupres-kopres heula nagalengan bari engkenek ngalasan yeuh. Ieu cai geus orot. Nah, si kukut nu beureum eueuh. Beuk, nah ka mana nya? Nan ku sero kitu. Moal pieun, moal kabawaeun ku sero mah jaga teh tah. Nah ka mana nya? Boah-boah nya. Anu dibawa ku si kohar jeung si koncleng kitu. Moal pieun tapi nya. Piraku barudak wani-wani ieu. Cucungah kakolot. Dengar di bener eueuh. Keun lah rek ditanyakeun sia we. Ka si koncleng jeung si kohar. Nah ka mana ih kukut nu beureum? Sabab curiga ieu. Curiga nama anu dibawa ku barudak percis juang inguan anu aing eta lauk. Nek balik we lah. Nah, ayu lauk pet eueuh nya tuh. Kina wacak kedeung amat di balong ieu. Ari arasaneun mana ieu? Pan si Nyai hayang daun dangdeur cenah jeung genjer. Euleuh. Pohoan di sisi galang. Padahal mah geus ngalasana mah ninina. Ngeun poho aki kieu ari geus orot. Jeung pamikiran aki teh keur cekcok ieu. Cekcok kunaon? Geus haliwuk kitu cekcok. Lain kitu keur tagiur. Tadi teh ngawur barong maraban lauk. Si kukut nu beureum eueuh ninina. Aki panasaran diaur deui we ku aki eueuh. Terus diorotan caina. Tetembong-tembong. Nah, ka mana nya ta si kukut nu beureum? Ka mana nya?
Piraku ye ngeleuyeung teu pupuguh mah. Sero jamual kabawaeun. Nah ini, hari aki mah lain nyangka ya ke barudak. Ngeun curiga mah aya. Heeh. Nini teh ngeun teu ngomong doang, ye. Ngeun teu ngomong doang. Curiga, saya bener nama Nini teh. Bari ngurusan lauk jeung si Nyai, hate emang ngeletek. Naon siga boga totoan aing ieu kitu ceuk hate. Nya. Ngeun kumaha atuh? Halek teh kumahakeun. Selain bari jeung ngeletek gari beuteng mah sampai seubeuh. Tapi nak Nini nak. Dasar sia aduh. Kana lalebok mah. Sanu teh sampai seubeuh dahar ngeunah ieu ieu. Ih, ai teu teh lain milu mikirankeun. Mikiran mah mikiran Nini ge akina. Ngan kumaha tuh? Ja eueuh ieu. Teu panggih pijalaneunana. Ieu wae ieu. Aki masuk penasaran ieu barudak kita ka dieu we lah. Ditunggu kitu ku aki ngeun wayahna ulah gerak ka mana-mana. Bisi ku aki mah bisi teu daekeun ka darieu. Pejakeun we ditunggu kitu ku si Nyai. Oh gitu. Ting. Nini nek anu si Kohar jeung si Koncleng. Nah, hanya. Nah mana har tumben-tumbeneun ieu. Isuk kene geus nyamper ka dieu ka nu dewek naon? Lain Cleng. Dewek mah beuteung ngeunah rasa ye. Nah kudu kumaha nya? Nah teu ngeunah rasa kumaha kangen kitu. Ka si Noneng. Lain kitu. Dewek mah bet gegebegan euy. Gegebegan hate ye. Disaprak urang geus dahar bareng dinu si Noneng. Pikiran teu ngeunah cicing ye duh. Nah aya naon nya? Bararingung euy. Alah, ada urusan eta mah udah pati teu di pikiran lah. Nah, maneh mah di pikiran-pikiran teuing. Ih, tetep ye. Ari urang boga dosa mah kasieun mah aya bae. Tong sieun-sieun atuh. Tenang we atuh urusan kadinya mah. Los teuing ya nu bogana milu ngadahar nek naon deui. Lamun urang engke di sidang, manehna ge kudu ka sidang, kudu adil. Nah soalna manehna ge milu ngadahar. Teu bisa kitu atuh Cleng. Pan batur mah nu bogana. Sedangkan urang mah pan anu maling nah mun maling teh mah Teu bisa kitu. Sabab sagala hal ge sing saha-saha anu kagesek ku munding belok pasti milu belok. Ta eta ge kitu. Lamun maneh ngadakwa kana urang, atuh manehna ge kudu daek mempertanggungjawabkeun pan geus milu ngadahar. Kitu tah mah. ih tetep dewek mah can ngarti naon anu diomongkeun ku maneh. Engke mah kudu ngarti lah. Cog lah lamun hayang ngarti mah ke jeung dewek hayu lah. Mun aya bener-bener ieu mah tenang lah. Geus sama tanggung jawab dewek. Maneh mah cicing-cicing wae lah. Sabenerna mah aing ge sarua. Ngan ieu lah aya tandona duit ti manehna keun lah urusan kadinya mah beres we lah. Pamirsa sadaya, rupina orang cekapkeun heula dugi ka dieu dina carita Sunda, carita Wadul dina judul Si Koncleng bagian anu katilu. Hatur nuhun dina sagala perhatosanana.
sareng nyuhunkeun dihapunten bilih aya cariosan-cariosan anu kirang merenah. Kukituna Mang Egi sapara kanca bade amit mundur amit mungkur atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.